Jadi ku agama diarahkeun, diinstruksikeun rek sugih, rek miskin tetep kudu ibadah. Tetep kudu gawe. Tetep kudu kumaula. Tetep kudu ngabdikeun diri tong nyeun-nyeun alasan lamun maksud ayeun hayang rahmat pitulung jeung pangampura Allah Subhanahu wa taala. Tong dijadikeun alasan dume salaki teu gableg duit atawa sangsara anjeun nepikeun kamu napek ngaulah ka salaki. Kira-kira teu butuh kana rahmat pitulung Allah, pek anjeun munapek. Tapi lamun butuh kana rahmat pitulung Allah jeung pangampura Allah, sing ikhlas dina ngaulah ka caroge. Siap Bu? Siap? Tuh. Aing sakitu gegerewekan insyaallah. Da nyaho insyaallah orang dieu mah. Moal gitu.